Gending Karesmen. Gending Karesmen nyaeta drama anu dialog-dialogna teh ditembangkeun atawa dikawihkeun sarta dipirik ku karawitan. Nyaeta alat karawitan alat musik tradisional Sunda. Jeung anu dimaksud visi Gending Karesmen nyaeta drama atawa sastra drama anu dialog-dialogna ngagunakeun dangdut atawa kawih, boh anu dijieun anyar, anu geus aya, boh anuan saukur robah-robah kecapna. Gending Karesmen nyaeta ngaran umum tina ngaran kemasan pikeun drama anu ditembangkeun sarta miboga ngaran sejen. Gending Karesmen oge katelah rinenggasari drama suara, opera Sunda, tunil tembang, taman karesmen, atawa setra karesmen. Gending Karesmen mangrupa gabungan tina sababaraha unsur seni saperti seni sastra, dina wangun naskah carita atawa lakon, dina wangun prosa liris. Nyaeta karya sastra anu bisa dibrehkeun ngaliwatan tembang. Dialog para pamain Gending Karesmen di luhur panggung ditepikeun ku nembang sekaran. Ciri-ciri Gending Karesmen nyaeta hiji, lajeng eusi carita Gending Karesmen anu biasana dicokot dina guguritan, carita legenda atawa sempalan kejadian anu aya di masyarakat Tatar Sunda. Di antarana Lutung Kasarung, Munding Laya di Kusuma, Sang Kuryang, jeung Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Sumber-sumber carita anu ditembangkeun dina Gending Karesmen umumna dicokot tina carita babad Pajajaran. Tapi aya oge carita anu dicokot tina lakon jaman Kiwari anu umumna disebut drama suara kalayan, tembang-tembang anu dipake dina wangun tembang Wanda anyar atawa kreasi anyar. Henteu malah jarang make tembang pupuh. Kadua, secara umum Gending Karesmen ditulis dina wangun pupuh atawa dangding. Hal ieu luyu jeung hasil panalungtikan Tini Kartini dan kawan-kawan. Sedangkeun pangarang Gending Karesmen boh R. Mahyar Angga Kusumahadinata, boh R. Memet Sastra Hadi Prawira, katut pangarang sejenna nyokot 17 pupuh dina nangtungkeun lagu-lagu pikeun naskah Gending Karesmen. Katilu nyaeta diiringkeun ku karawitan. Kaopat, dina dialog ngagunakeun nembang aya dua putri teu karajaan Pasundan, nyaeta Prabu Rarang jeung Purbasari anu rupana geulis pisan. Ku pupusna raja, Purbasari diangkat ngaganti tahta. Ngadenge kitu, Purbararang rasa timburu pisan sarta hayang nganyeri Purbasari. Manehna magatkeun pikeun indit kadukun pikeun kutukan adinanya. Purbasari jeung panyakit kulit. Saterusna Purbasari kapaksa diasingkeun di leuweung sangkan tahta hasil dipindahkeun ka Prabu Rarang. Sabot cicing di leuweung, Purbasari sosobat jeung monyet buuk hideung eta lutung dingaranan Lutung Kasarung. Manehna pohara miara jeung mikanyaah Purbasari. Lutung ngajak Purbasari mandi di hiji danau. Ajaibna cai ti situ teh bisa nyagegerkeun panyakit jeung mulangkeun kageulisan Purbasari. Kadangu kitu Prabu Rarang ngarasa hariwang ku adi-adina bakal ngarebut tahta. Tuluy nyamperkeun ka lanceukna, ngajak nandingan kursi raja. Prabu Rarang ngajak adina pikeun nandingan kageulisan tunangan masing-masing. Purbasari nemongkeun Lutung Kasarung minangka tunanganana. Lanceukna seuring jeung ngarasa tunanganana leuwih ganteng tibatan monyet. Dina waktu eta Langur Kasarung robah jadi wujud benerna, nyaeta pangeran jeung beungeutna ganteng. Prabu Rarang akhirna ngaku kalah jeung masrahkeun tahta ka lanceukna.